Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania mancower salam dunya. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki pamiarsa di mana bayayana. Mugi-mugi sadayana tetap dipeparinan kesehatan lahir sinareng batin, jembar manahna lancar sagala rupina oge tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Pamiarsa para mancomania di mana bayayana, alhamdulillah wengi ieu aki tiasa mancen tugas raskeun hanca anu katunda nya lalampahana Wiratama alias Jawara Gunung Salak si Jawara Bajigur Sakti. Urang ngeureuyeuh neraskeun hanca anu judulna Nyung si Rajapati anu ayeuna nincak bagian anu ka-10. Hapunten bilih aki kirang atanapi disangkita melarnya rumaos kumaha tuh da. Pemirsa danget-danget ieu teh aki seueur pisan kasibukan ku kasab ku padamelannya oge. Janten waktosna ieu duh rada kabagi-baginya. Tapi sanaos bari jeung sibuk bari jeung kitu oge insyaallah nya ari ngeureuyeuh mah neraskeun hanca insyaallah disempatkeun. Margi sanes kunaon kusaha deui direah-reahna seni dongeng Sunda teh upami sanes ku urang Sundana da moal urang deungeun-deungeun mah atuh atanapi jalmi luar negeri gitu da puguh bahasana ge panginten teu apal. Ku kituna hayu urang sasarangan raskeun deui hancana urang keureuh sasarangan atunya etang-etang hiburan tambi kulem sonten-sonten pamirsa. Urang amparkeun deui sama kawitanana sadacan aki mancen tugas kangge anu nembean manco mangga ulah hilap di subscribe heula nya, ditoel tombol loncengna oge like komen sareng share na. Hatur nuhun. Para samakna sor bajigurna sareng rarabuana mangga kaparayun sadayana prung Wirate gancang muka sabagian totokanana kasih panjaga sangkan bisa nyarita. Bejakeun di mana tempat ditawana pamajikan jeung anakna ku Kertasari. Lamun anjeun ngabohong nyawa anjeun anu jadi taruhanana. Ceuk Wira bari muncereng kasih panjaga. Di kamar tahanan anu aya di jero wangunan. Walon si panjaga katempos sieun. Bejakeun anu genre. Di pawon aya torowongan ka belah kenca. Da tembusna teh ka tempat pangberokan nya di dinya. Pamajikan jeung anakna Lurah Kertasari tawana. Hiuk petrok. Wira notok deui si panjaga panto langsung ngalenggrek ka piuhan. Hayu nyai, urang bebaskeun pamajikan jeung anakna Ki Kalari. Cek Wira ka Ayuning. Ayuning unggek saduana tuluy ting juringkang keluar di tempatnya munina tuluy sasalingkeran nuju ka panto tukang anu tadi dijaga ku dua urang panjaga panto. Sup ka jero Wira jeung Ayuning asup ka dapur. Di dinya kayan simpe da puguh wanci masih rebun-rebun keneh. Ukur pabalatah kue piring kalotor urut dalahar. Wira jeung Ayuning terus ngalengkah di tungtung dapur aya jalan ke belah kenca anu mangrupakeun jalan panjang kawas torowongan. Atuh Wira jeung Ayuning gancang mapai eta torowongan. Ti kajauhan kadengen suara opat urang panjaga kamar tahanan anu keur sareuseurean. Sigana mah keur maraen kartu. Wira ngalengkah ti heula ngintip ka eta rohangan.
Ayuning nuturkeun di satu kangeunana di tungtung terowongan teh aya rohangan nu lega sarta aya 4 kamar tawanan anu hareupna dirujian ku kayu jati sagede bitis. Eta rohangan katempo aya 4 urang rampok anu keur main kartu diuk dina bangku ngurilingan hiji meja kayu. Dan taparah deui Wira teh langsung ngolebat welir kilat ke arah 4 urang rampok. 2 leungeunna metang lebat gancang meupeus sirahna 2 rampok sedengkeun 2 sukuna metang ngajejek dada jeung tongongna 2 rampok anu sejena. Hiuk-hiuk duk-duk jedak jebrod. Nu 4an kontan ngagoak. Tuluy bra-bru ting jarungkel lubuh. Saopatna teu hudang deui sabab langsung tiwas. Nu 2 sirahna rengkah, nu saurang dadana remuk, nu saurang deui milai beheungna teh. Wira jeung Ayuning gancang mariksa hiji-hiji kamar tawanan. Di kamar anu tungtung dieusi ku saurang awewe tengah tubuh sarta saurang gadis rumaja umuran 15 tahun. Ambu, naha ambu teh pamajikan Ki Kalari? Tanya Wira ka eta awewe. Nya, ari Ujang saha? Kuring Wira sobatna Kuntara ngahaja datang pikeun ngabebaskeun ambu oge si Nyai. Wira culang cileung tuluy gancang nyamber ranggeyan kunci anu ngagantung dina tembok rohangan. Panto kamar tawanan gancang dibuka. Keur kitu ngadadak aya 2 panjaga anu datang ka dinya. Saha nyeun? Sentak salah saurang panjaga. Wira teu ngawalon tapi langsung ngolebat bari ngaheumbatkeun tenggelan sodor kejo kana beheung 2 panjaga panto. Hiuk cedak, geduk, aduh, 2 rampok ngagoak tuluy rubuh tiwas saharita sabab tulang beheungna remuk. Sora ngagoakna 2 rampok eta kadenge ku 4 urang rampok sejena nu bagian ngaronda. 4anana langsung datang ka tempat tahanan. Harita Ayuning keur ngabebaskeun pamajikan jeung anak Ki Kalari, sedengkeun Wira langsung ngahadang ka 4 rampok anu datang. Aya nu nyusup boy, kemet bergo ganjang dakol kokol dana bahaya ka itu. Cek salah saurang rampok bari mesat bedog bareng jeung salah saurang baturna. Sedengkeun anu 2an mah gancang lelumpatan keluar ti rohangan. Hiuk-hiuk. 2 bedaug langsung ngahiuk ngaheumat ka arah Wira. Wira gancang ngagiwar ka belah kenca bari langsung nyodokkeun peureup ka tuhuna ngarah kana hulu angeunna salah saurang rampok. Hiuk gedug. Daligdeug bro. Salah saurang rampok rubuh tuluy ngusek teu hudang deui. Baturna ngagerem amek bedaugna ngolebat tarik rek nigas beheungna jawara Gunung Salak. Orok haya gerakan si rampok lain tandingan Wiratama. Wira gancang ngelok dina gerakan nyuaikeun sereh ngadudut panglai sawaktu bedaug liwat ti salureun sirahna. Leungeun kenca Wira langsung ngaheumat ti handap sada ngajebrod pisan kana kantong menyana si rampok. Hiuk jebrod. Awah! Jerampok langsung ngudupung adug songkol bari panonna ngaburileng. Nyai gancang keluar. Cek Wira bari langsung manggul pamajikan Ki Kalari sarta ngablesat lumpat miheulaan. Ayuning atuh gancang manggul anak awewena Ki Kalari tuluy ngolebat lumpat nuturkeun ka Wira. Kayan di lembur para rampok teh jadi genjleung jeung pahibut sarta sora kohkol anu gandeng dititirkeun manjang kadenge patembalan deureun-eureun. Jeleng kalayang celek Wira jeung Ayuning ngaluncatan tembok luhur anu ngabentengan imah kapala rampok. Kakarake celek nincak taneuh di luar tembok benteng, puluhan rampok geus datang ngahadang. Nyai, bawa pemajikan jeung anakna Ki Kalari ka tempat ngadagona Kuntara. Tuluy terus bae ka lemburnya ulah madulian ka Akang. Akang bakal coba nyai ngeraikeun ye anu ngahadang kepungan ka urang. Siap-siap Nyai.
Cek Wira ka Ayuning bari tuluy mindahkeun pamajikan Ki Kalari kana tak-tak kencana Ayuning. Ayuning ukur bisa ungguk bari paromana ka temporekeung. Geus kitu mah Wira langsung ngawatek tanaga inti saepina. Kulitna mancarkeun sinar bodas semu perak. Dibarengan ku sumebarna halimun ipis anu mawa hawa anu kacida tiisna. Hiuk-hiuk wut-wut Wira ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka arah welasan rampok anu harita rek ngurung ka dirina jeung Ayuning. Dua gelombang angin tiis anu bisa ngabekukeun tulang ngadius tarik jeleger bledak. Aduh dawat welasan rampok racleng beriting jerit. Anu sajena nyingrai taneuh mawur ka kabul jeung haseup mulek minuhan eta patempatan. Nyai gancang lumpat cek Wira ka Ayuning. Blesat bae. Ayuning langsung ngablesat lumpat bari manggul dua jalma sekaligus. Sanajan bari manggul dua urang tapi gerakan lumpat Ayuning tetep gancang sarta hampang. Murid dewa tanpa kalangkang eta bener-bener geus ngawaris ilmu lumpat satengah hampangkeun awak nu jadi guruna anu kasohor kilatur gesit. 5 urang katempo rek mudag ka Ayuning, tapi Wira rikat ngagupaikeun dua leungeunna ngalepas jurus hihid ngageber sate. Dua gelombang angin langsung nyapu 5 urang rampok tepi ka maclang paburisat tepuguh arah. Wut wut duar bledak. Aduh, tobat. Blug 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 blug. Salimana ting gedebut labu, bari teu hudang deui, ting kapiuhan atawa ting terus labas. Rob atuh puluhan rampok sejena ngepung ka Wiratama. Dikepung kitu tanaga intis samaga bulan nu aya di jero awakna Wira ngadadak ngagolak hudang sarta kaluar nembus kana aliran getihna Wira. Sumarambah kana sakujur badana jawara gunung salak. Cahaya bodas semu perak tambah mancar tina badana Wira kitu oge halimun bodas sumebar leuwih ngarubak. Tepi ka jarakna satengah tumbak tina badana Wira. Wut 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 ulasan tumbak katempo rabang ngahujanan ke arah Wiratama dilempagkeun ku para rampok. Wira dorongkeun dua dampal leungeunna ngalepas tanaga inti samaga bulan anu ngagolak dina jero awakna. Sorang ngaguruh kadenge pikasieun mata ngagentarkeun hate para rampok. Buak duar berduk jalagur. Puluhan tumbak teh ancur mancaura paburantak kasapu ku tenggelan tanaga inti samagah bulan. Puluhan rampok milu racleng mental kaditu kadieu tuluy ting gedebut labuh bari geus eueuh nyawaan. Sakujur badana ngabiru getih dina badana ngabeku. Mundur, jauhan jejak setan eta, mundur. Cek salah seorang kapal rombolan rampok. Anu ngarah sareuwas nempo wawasena Wira anu harita geus nandasa puluhan anak buahna. Atuh puluhan rampok nu masih hirup gancang mundur ngajauhan Wira. Sedengkeun Wira teu incah balilahan. Wira teu ninggalkeun eta tempat. Sabab ngarasa lamun Ayuning jeung Kuntara can init jauh. Wira teh boga tekad bakal ngabendung gorombolan rampok tepi ka dirina ngarasa yakin pisan lamun Ayuning jeung Kuntara anu mawa pamajikan jeung anak Ki Kalari geus aya di tempat anu aman. Puluhan rampok sejena mimiti daratang. Kabeh ge samap tamarawa bakarang. Edan galaguan saha Sendak saurang lalaki jangkung badag nu kakarak datang ka eta tempat. Panonna nu bolotot pikasieun buncelik kawas anu teu percaya kana titingalianana. Jajak edan eta nu geus nanda samaranehna kadua.
lapor salah seorang pimpinan rampok anu awakna jangkung begang bari beungeut tapias. Kunaon naranjeun kalah mundur, podalan eta jajaka. Parentah katua rampok anu katelah setan peureup besi. Beungeutna anu hideung beuki katempo poek sabab kalimpudan ku amarahna anu ngagugudu. Opat orang pimpinan gerombolan rampok teh langsung maju bari nyabut pakarangna sewang-sewangan. Saterusna opatanana jelung-jeleng narajang ka Wiratama. Sapasang trisula nu jadi pakarangna si jangkung begang nyorocos tarik ngarah kana beuheung jeung dada Wiratama. Tapi Nawira gancang ngolebat pindah tempat tina gerakan dangdang palit di walungan. Apal-apal Wira geus aya di gigireun si jangkung begang. Sarta langsung males narajang tenggelan murak congcot ngadius di sisi rek ngarengkahkeun sirahna si jangkung begang. Tapi ngadadak hiji bedau gerubak ti salah seorang pimpinan rampok ngaheumbat tarik rek nigas pigelang leungeunna Wira. Sakilat atuh Wira narik mulang tenggelanana. Tuluy malikeun badana ka belah kenca hiuk. Tajongan ngaburak carang karuntah ngadius tarik ngarah kana palangkakan pimpinan rampok anu awakna jangkung badag. Anu bieu ngayunkeun bedau gerubakna rek nigas leungeunna Wira. Si rampok ngaranjug reuas manehna gancang ngagajleng ka belah katuhu. Sanggeus didinya tuluy males naraja ngagunakeun peureup kencana ngadius rek ngagedor carehamna Jawara Gunung Salak. Nu ditarajang teu incah balilahan, tenggelan musuh ditakis sakaligus ku leungeun kencana Wira. Hiuk dukrak. Aduh! Si jangkung badag ngowowong bari leungeunna ngampleh sabab pigelang leungeunna remuk sawaktu benturan jeung leungeun Wira anu dieusi ku kakuatan tanaga inti samagaha bulan. Wira langsung ngolebat maju, tenggelan ngarenos bawang ngageprek muncang ngadius kana dada kencana si jangkung badag. Hiuk dukrak bros. Wah! Si jangkung badag molotot beri calangap. Dadana nu dihancak ku peureup Wira teu tatu tapi tonggongna langsung ambrol. Bolong ngagorowong. Remukan tulang daging jeung jejantungna muncrat ka tukang dibarengan ku nyemburna getih seger. Memang kitu akibat tina tenggelan ngarenos bawang ngageprek muncang andelanana Jawara Gunung Salak. Awakna si jangkung badag ngajungkal rubuh teu usik deui sabab nyawana paragat tepi kadinya. Tilurang pimpinan rampok golohok kasima nyaksian kana kahebatan jajaka ngora anu jadi lawana. Dina hatena masing-masing sabenerna mah ngarasa gentar gimir. Tapi ku sabab didinya aya katuana maranehna sieun ku katuana lamun tepi ka mundur ti kalangan tarung. Komo lawana ukur saurang jajaka ngora. Nyantuk nama satiluna teh bareng deui ngaheumbatkeun pakarangna sewang-sewangan narajang ka arah Wira. Wira ngagajleng mundur, tuluy ngadorongkeun dua dampel leungeunna ke arah tilu urang pimpinan rampok anu harita keur maju narajang. Hiuk hiuk wut wut, dua tenggelan tanaga jero tanpa sinar ngadius tarik mapag tilu urang kepala rampok. Jeleger, bledung. Dua urang macleng ka tukang bari nyemburkeun getih tina bahamna sewang-sewangan. Masing-masing dadana teh remuk kahancak ku kakuatan tenggelan tanaga jero Jawara Gunung Salak. Sedengkeun si jangkung begang mah masih sempat nyalametkeun dirina ku cara ngalabuhkeun awakna rata jeung taneuh tuluy ngagerentel ngajauhan. Nu duaan ukur kekejetan sakedeung tuluy teu usik deui nyawana ngalayang leupas tina ragana.
Banget si jangkung begang anu pias teh beuki ka tempo pucet. Kawanina geus leeh. Aduh, ieu jajaka titisan iblis kana yeuh kumaha cara aing bikin ngalawana. Geurentes hatena si jangkung begang bari rutret ngareret ka katuana tuluy kalawana. Gunakeun atuh ilmu andalan anjeun teh Trisula iblis. Cek setan berep beusi ka si jangkung begang. Si jangkung begang unggek tuluy kunyam mapatkeun ajianana. Dua Trisula anu dicekelna ngadadak mancarkeun sinar beureum pikasieun. Hiuk putut Trisula kamar dibaledogeun ka arah Wira. Sorana ngahiung tarik ngabulah angin. Wira tama gentakeun dua dampal leungeunna hiuk putut seor gelebug dua gelombang tenaga jero ngaguru hanaruan. Dua Trisula anu keur hiber bari mancarkeun sinar beureum teh kasapu mental tuluy malik ngeblesat narajang kanu bogana. Des wut datangna dua Trisula leuwih kilat dibandingkeun gerakan sewaktu keur dibaledogeun. Nya atuh akibatna teu antaparah deui si jangkung begang teh teu kaburu nyingkah nyalametkeun dirina. Wut cerep. Dua Trisula bogana sorangan nancep kana dadana. Saterusna duar bray. Awakna si jangkung begang teh ngabledug ancur paberencai jadi potongan anu laleutik. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat datang ke tengah-tengah kalayang. Corelat kalayang jeleg. Si oreng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkan leungeun katuhna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup. Keheula capek yeuh nu gelut teh. Beak sorang ngagelutkeun batur mah. Yeuh, keheula. Eureun heula jarajan heula awug tah pamiarsa mancomania sok ra. Tah haneut keneh awug ibi yeuh mumbung karek di ieu tah karek di entas yeuh jeung kukurawuna sok tah. Amis, gurih, raos, pelem geura. Sok ngaranjuk ge bebas lah sareng mancomania mah. Wah, pamiarsa. Kunaon jual Nabi Sarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana para manco warsalum dunya di mana bae ayana. Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Wiratama. Dina lakon Nyung Si Rajapati bagian anu atanapi episode anu ke-10. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos sadia manco sadia ngandungkeun oge ngarojong dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan urang teras ngeureuyeuh sasarengannya ngareuah-reuah seni dongeng Sunda. Supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Pamirsa sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur wengi ieu nya. Sekali deui mugi-mugi sadayana aya dina kabagyaannya berkah rahayu salamet sagala rupina. Amin. Akin amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios jaga hanca.